Aya mawar bodas saja ngasangakeun wilujeng ngadangukeun. Tangtosna masih bersama Adista Wedding. Mangga pilih bade anu jaga roget ngiringan ke panggung. Nah, urang mah orang Sunda, laguna Sunda deui we. Leres kitu mah. Ieu bade nyarangan atuh ka payun nu hejo. Ayo. Bade ka dieu. Atas direcehkeun teh aja. Cadi guntingannya. Hamapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capekna sabab aya nu diteang si akang teh si teteh teh hujan angin dor-dar gelap teu aya keriuhan sanajan awak rancucut teu peduli ka jenteung nu penting mah hasa lebih ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moalina ka Allah sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balikna asa hoream lempangna asa nganaya. Ayo di dia joget mama. Hey, ayo keluarga besar. Dianggang teu kapikir ti tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu suri teuing mikiran ti panyakiteun mikiran ti panyakiteun. Tuh, beri mau joget. Nah, itu leres ya. Kumaha? Ayo ibu-ibu, ayo. Di dapur. Mumpung nuju nyalse, ayo aturan. Ngejuk-juk ka hiji lembur anu di Ciranto teu karasa capekna sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap teu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu peduli ka jenteung rek ngalongok aja anu gelis nu moalina ka Allah sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga neangan ti panyakiteun neangan ti panyakiteun teraskeun mama hati mantap pisan suantana ti Mama Haji Ajeng tuh. Aturan di atas pangrojongna begitu aja. Kita beralih ke genre dangdut ya. Masih dari suara masnya Teh Ajeng. Ada mimpi terindah spesial nih untuk pengantin kita yang sedang berbahagia tentunya.
Mangga aturan oke teh hilap kanggo para tamu uleman biasa majeng wae pangitan selamat mencicipi hidangan yang sudah tersedia ya ke panggung. Nang joget mumpung aya. Sok anu sanesna teh caci keluarga pokona. Ayo cara roget di absen heula mah saha wae ya. Mimpi terindah yang datang menggoda, mengusik angan dan bercinta. Aku terjaga dari hayal asa, kecewa karena kau tiada. Dengarlah kasih, ceritakan hati ku sangat